caturkeun di paguron topeng laras. Si topeng mayit diuk nangunyar bari awakna nyana. Diriung ku jago-jago kapercayaanana. Mbah Camani Sakti jeung Laras Anting anu tadi ngagondeng dariuk digigireunana si topeng mayit. Telila si topeng mayit terus nyarita. Hebat Cirawing. Bener-bener hebat. Kakara ayeuna panggih jeung lawan anu mampu nimbangan ilmu jeung kekuatan dewek. Tapi taruh memang can aya seuhna dina kapastian. Mbah Camani Sakti si setan galunggung netep ka si topeng mayit telila terus nyarita. Jadi maksud pangarsa di mana pulih kekuatan pangarsa teh maksud tarung teh bakal dilakukan deui gitu masa. Bener. Dewek ayeuna geus nyaho kana kekuatan pamungkasna Cirawing. Jadi aya keneh waktu jeung kasempatan pikeun mulihkeun kekuatan. Sarta leuwih ngaroncatkeun ilmu jeung kekuatan dewek di mana kekuatan tarung deui Cirawing kudu binasa kuleungeun kula. Laras Anting harita milu cumarita. Padahal mah tadi Kang kesempatan keur urang ngalakukeun tindakan ka Cirawing jeung kula wargana untuk kudu susah-susah Kang akan mulihkeun kekuatan. Jadi we kieu geuningan si topeng mayit gideg bari tos carita deui. Henteu bisa. Teu bisa kitu Laras. Akang henteu panuju upama nepikeun ka ngalakukeun tindakan seperti kitu Laras. Tapi naon? Tapi Kang, jalma seperti Cirawing sakuluna geus teu bisa diberi ampun. Kangaranan geus ripuk itu makayanana Kang. Teu bisa Laras, teu. Kaneh hati akang masuk ka jeung sugema. Upama ajalna Cirawing ku cara seperti kitu Laras. Ieu aya hubunganna jeung ajen kahormatan akang. Salaku jago nu benar-benar kudu sajati. Ingatkeun. Akang pamimpin ieu paguron anu boga hak ngatur sagala katangtuan. Laras Anting geus teu nyarita deui sanajan kayan si topeng mayit geus ripuh, jandangan tatu di jero anu berat balukar tarung dina kekuatan ilmu pamungkas jeung Cirawing. Tapi tetep teu bisa robah sikap jeung pamadeganana. Mbah Camani Sakti ungut-ungutan terus nyarita deui. Ya, ari kitu mah putusan ti pangarsa. Kadar anggota mah sakudu tunuk jeung nurut kanu jadi pamimpin. Ngan iraha ya kira-kirana ya dipaju deui. Ngeunaan tarung jeung Cirawing teh pangsa. Si topeng mayit ngahulang sakideung siga nu keur mikir. Netep antep kalebah Mbah Camani Sakti teu terus nyarita. Pikeun mulihkeun kekuatan memang can bisa dipastikeun waktuna. Anu jelas moal bisa dina waktu sakideung ieu tatu di jero. Cukup berat Mbah Camani. Masih keneh untung dewek henteu terus ajal babarengan oge jeung Cirawing. Oh. Ya, atuh ari kitu mah teu naon pangsa. Kun urusan barudak mah. Kula we anu bakal ngawakilan pangarsa. Anu pasina oge henteu meunang diganggu. Bener Mbah Camani. Dewek rek maneh di jero kamar. Kalawan henteu meunang diganggu kajaba lamun dewek aya dibutuhkeun atawa aya keperluan. Tah jadi saila akang mulihkeun kekuatan omat ulah diganggu Laras. Laras Anting ungeuk betus ngajawab.
amanah ti akang ku abdi diperhatoskeun Kang. Pasina oge mal aya nu wani ganggu dina mangsana saira mulihkeun kakuatan Kang. Dah ayeuna mah goneng sakali deui. Goneng asup ka kamar. Sok jajabkeun ka kamar. Si topeng mayit minta dijajabkeun ka kamarna. Geus beres merenahkeun si topeng mayit di jero kamarna, anu malah terus ngeremaneh. Mbah Camani Sakti jeung Laras Anting katu Taji Sutra baradami deui tiluan henteu badami jeung anu sejena. Caturkeun harita Sirawing ku kajembaran manah Narama Pamungkas. Harita Sirawing diberi tempat khusus mudina alam kiwari mah aya kamar keur sare jeung orohangan khusus keur pakuneman mangsa narima tamu anu datang. Manjing wanci peuting Sirawing saperti biasa menekung mantengkeun kakuatan batina. Mangsa nurunkeun ilmu pancatunggal nembus alam impian Jaka Sinangling anu keur numpit diri di Guha Panamping. Dina poe isukna kirawanci pabeberang datang Saraswati. Harita Saraswati leuwih ti heula munjungan heula ka Rama Pamungkas jeung Ambu Mayang. Geus kitu kakarek paguneman jeung Sirawing paduduaan. Saraswati anu miheulaan muka obrolan. Abdi ngahajan pangan Kang Rawing teh. Jalaran aya masalah penting anu kena didugikeun ku abdi Kang. Tenang heula Saraswati, tenang heula. Leuwih ti heula akang minta dihampura heula ieu. Sabab nepikeun ka ayeuna apanan akang teh masih kena tacan bisa wakamulang kalamur Saraswati. Sabab masih kena aya karep jeung pamagsudan anu kudu bisa kahontal ku akang gitu Saraswati. Cahaina sok jelaskeun ka akang. Masalah penting naon anu rek ditepikeun ku Saraswati teh? Janten kieu Kang Rawing. Aya pengalaman anu kaetang aneh. Sareng bingung keur abdi mah. Waktu abdi ngajajabkeun Nini Kacemun atanapi Nini Karimun Sakti ka tempat padumukanana Kang. Abdi tepang sareng muridna Nini Karimun Sakti anu nalah Munarsi Kang. Tetela Munarsi teh rasanti anak urang Kang. Nah, naon kitu anu jadi aneh jeung bingung ke Saraswati teh? Ngeunaan kaya rasanti anak urang teh jika sok jelaskeun ka akang. Ku abdi terus diyakinkeun Kang. Eta muridna Nini Karimun Sakti anu nalah Munarsi teh sanes bae rupa sareng pangawakan anu sami jeung Rasanti Kang. Tapi ciri atawa tanda karang kembar dina pigelang leungeun kenca oge memang aya Kang. Tah anu anehna teh sikep Rasanti anak urang kieu jelas nama Kang Rawing. Harita ku Saraswati dicaritakeun ngeunaan pangalaman jeung kajadian anu kabandungan ku dirina waktu tepung jeung Munarsi alias Rasanti. Sagarupana harita dijelaskeun ku Saraswati tah anu kaliwat. Geus karasa cukup mereka teranganana harita Saraswati mungkas guaran caritaanana. Ajanten kitu ka aya Rasanti anak urang teh Kang Rawing. Anu matak abdi langsung nepangan ka dieu oge. Margi ku emutan abdi Kang Rawing mah tangtus bakal tiasa ngajelaskeun. Naon margina ka aya Rasanti anak urang seperti kitu Kang. Syakur anu nyorang kahirupan mah bukan lakuan masing-masing cek Kang oge Saraswati. Tah ngeunaan Rasanti mah akang geus nyarita ka Anteng jeung Manggali. Waktu keur datang ka dieu nyaritakeun ngeunaan Saraswati nu dibawa ku Nini Karimun Sakti. Ku akang geus dicaritakeun urusan Rasanti mah bagian Jaka Sinangling.
nya angling anu bakal bereskeunana moal lali oge si Anteng aya datang ka dieu geura kemun geus ka dieu urang badamikeun ngeunaan pancen si Akang keur Anteng jeung Raswati mun da abdi mah teu acan masuk ka lambur ka di tempat Candi Karimun Sakti langsung abujeng ka dieu we canten kumaha ngeunana Rasanti teh Kang cek Akang oge apanan engke Anteng geus datang ku Akang bakal dijelaskeun da urusan Rasanti mah nu mika cinta ka lanceukna sorangan urusanna bagan angling cek Akang oge tah mun ngeunaan ayu manganti eta urusanna bagan Akang kita mah disabit ngeunaan ayu manganti harita Saraswati jadi penasaran terus nyarita deui upami kitu mah Kang Rawing apa di mana ayeuna ayu manganti teh Kang kumaha kaayaan ayu manganti teh Kang tos ngalahirkeun teh acan di mana ayeuna ayu manganti teh Kang di mana tumetepna Raswati mah nanya teh meuli merakpak gitu aduh ampun apanan ngeunaan kaya nama sehat eta ayu manganti teh Raswati acan ngalahirkeun ngan ngeunaan tempat cicing nama wakang can waka bisa dijelaskeun gawe Raswati bakal nyaho di mana eta ayu manganti minantu urang teh cicingna kitu dah Raswati caritaan si Rawing teteh lah henteu nyalahan sabab jakung sila bener we datang si Banteng Wulung da puguh si Banteng Wulung ge ngarti kana tata krama manehna leuwih ti lamun jungan heula karama pamungkas jeung Amu Mayang geus kitu kakara milu ngaryung paguneman tiluan si Rawing netep ka si Banteng Wulung bari nyarita syukur Anteng bisa datang ka dieu teh wah ieu apanan ayeuna jeung Saraswati sok tenang heula we lah bari reuleuh heula we ngobrol teh nya wah Kang Ngawing ngenyaan hebrat netela bener ding dieu sanggeus ngayang ngecek Saraswati giningan sang tadi nama Anteng teh salempangan batu ngecek Saraswati ding lumpuhkeun ku seni Kacimun terus dibangwa anu mantrak ngarita terus nepungan Kang Ngawing ngejeung manggalian gitu engke ku Ece bakal dicaritakeun ka Anteng ya naon sababna Ece ayeuna di dieu anu penting keur urang ayeuna mah Ece jeung Anteng teh rek dibere pancen ku Kang Rawing mangga sok jelaskeun atuh naon pancen keur abdi sareng sareng Anteng teh Kang nya bener ngarek pengen tugasan neon gitu Kang Ngawing teh ngasok ding jelaskeun Kang Anteng ari penting nama Anteng ngabaturan ke Raswati teh dina poe sukan kudu datang ka Guha Panamping jadi engke kucu Raswati bakal dijelaskeun ka angling anu ayeuna keur lumpi diri di jero Guha Panamping gitu teh Saraswati jadi penasaran harita tumanya ka si Rawing anu jadi salakina abdi kedah ngajelaskeun kumaha kitu Kang Angling teh Kang Rawing jelaskeun we ku Raswati Akang mere pancen ka Angling kudu nguruskeun masalah Munarsi murid Candi Karimun Sakti kudu dilaksanakeun sakumaha mistina kitu eta pancen ti anu jadi bapak geus kitu Angling ajakan ka tempat Candi Karimun Sakti sila tepung tah jeung Munarsi murid Candi Karimun Sakti engke Raswati jeung Anteng mah kari ngabandungan we kumaha kajadianana si Banteng Wulung kerung ngabagikeun panentepna ka si Rawing jeung Saraswati baitus carita wah jang dilieureun Kang Anteng nangogeng yeun mah make ngejeng nyaritakeun di Karimun Saktian ngalangupa ngejeng Munarsian nganu jadi muridna
Anteng mah kang ngarang ayeuna ngadengan kang radang oge ngacek Saraswati. Engke balina sajoning lumampah ku Ece bakal dijelaskeun ka Anteng. Anu penting mah Anteng bener dae kabaturan Ece. Salta rek kabantu Ece ieu teh nya. Alah, nya bener eta caitan Saraswati teh. Kuba Anteng teu ngarasa kapaksa ye. Wah kang dibalik tugas nyamugu we ngatu nganteng oge ngayang bantuan ngenya da nganteng oge ngayang tinggalian kula wargan kang ngawing-ngawing ngejeng ngacek Saraswati teh bingsa kumpulan ngariungan deui gitu ngetung enteuna teh henteu maburincayan kan ayeuna mah bang burincayan gitunya kudu da santing ngeuweuh atuh jaka sinanglingan ngeuweuh gitu. Ece nganuhunkeun ari sikap Anteng saperti kitu mah. Can rupami encing abdi sareng Anteng ngabujeng ka gua panamping mah kedah. Nya kudu monokeul di dieu. Bari sakalian ngaleurkeun ka capek. Jadi ngeunaan ayu manganti mah Saraswati teu kudu ngarasa mangbang jeung sarempang lah. Eta mah bagian akang anu nguruskeunana Saraswati. Keke. Bakal aya tamu anu datang rek nepungan akang ye. Sakedeung di oge datang eta jalma teh. Saraswati kerung bisa ka Bandungan ku Saraswati sanggeusna aya di tempatna Rama Pamungkas, kaayaan batin Sirawing jadi leuwih seukeut. Kajurung kurasa penasaran harita Saraswati terus nyarita deui. Nah sakitu eta tamu nu bakal sumping ka dieu teh Kang Rawing. Ngenya bener sang ajeng lemandang eta teh Kang ngawing-ngawing. Jalma anu bakal datang teh geus teu asing deui ka urang Saraswati. Kitu deui Anteng. Geus apa kaca jalma nu teh jalan si Topeng Mayit. Saha Kang? Si Topeng Mayit. Anu sakedeung deui bakal datang ka dieu. Nah ya maksud tujuan naon gitu si Topengnya datang ka dieu teh Kang? Padahal waktu anu ditangtukeun ku manehna tarung di puncak Pasipalagan pas kaliwat waktuna oge Kang. Wah, ngenya bener Kang ngawing-ngawing. Waktuan pikeun narungan di puncak Mangsir Malagan nganu ditangtukeun ku si Topeng Mayit teh geus Kang liwat. Terus manehna datangan Kang dia ngarek mangeon gitu. Pugu akang sarua keur diinget-inget ya teh. Ngeunaan masalah eta mah. Nya urang Bandungan we lah. Naon karep jeung pamaksudan si Topeng Mayit pangnahayang pagi jeung akang teh. Caritaan Sirawing teh telah henteu nyalahan. Harita si Topeng Mayit sageusna asup ka pakarangan imah anu lahanna kawilang lega. Harita si Topeng Mayit kacanteng nangtung bari musirkeun paneteupna kalebah tempat anu dicicingan ku Sirawing. Harita si Topeng Mayit ngagunakeun aci pameling ngirimkeun solat jarak jauhna anu tangtu we saukur kadenge ku Sirawing sorangan. Rawing! Asok kaluar Rawing! Bagian ye, bagiakeun dewek. Ayeuna datang ka dieu ye. Aya urusan penting anu kudu dibereskeun di antara urang duaan Rawing. Dewek nyaho di jero imah ilaing keur ngobrol tiluan. Kaluar tiluanana. Ku dewek di dagoan Rawing. Si Rawing cengkat nangtung ngabagikeun paneteupna ka Saraswati jeung si Banteng Wulung bari nyarita. Kangaranan tamu geus datang nya ku urang kudu dibagiakeun ieu mah. Jadi Saraswati jeung Anteng bisa rek milu kaluar. Hayu bareng akang. Si Rawing harita muru kaluar ti jero imah dituturkeun ku Saraswati jeung si Banteng Wulung. Sanggeusna aya di luar katingali si Topeng Mayit keur ngajanteng nangtung. Si Rawing ngeureunkeun lengkahna. Ngareret ka Saraswati jeung si Banteng Wulung terus ngomong lalaunan.
suatu jeung anteng mah cacing we ngabanungan ti dieu nya. Eta si topeng bayi teh da tujuanna hayang panggih jeung akang. Anu mata ku akang ayeuna bakal dibagiakeunana. Apadan kitu teh Raswati? Kadi ati-ati Kang Rawing. Harita si Rawing nuliskeun lengkahna muruk hareupeun si topeng mayit. Dina jarak anu dianggap cukup harita si Rawing ngeureunkeun lengkahna. Neuteup ka si topeng mayit bari terus nyarita. Alah, bagea lur. Bangih di dieu yeuh. Padahal rek na tamu mah mending ka jero imah we atuh lur. Di jero imah mah apanan bisa ngawangkong, bari jeung ngaliwat. Urang bisa babarengan daang gitu lur. Dewek teu butuh ngobrol di jero imah Rawing. Ilaing inget kene kana katang tuan ti dewek ngeunaan tarung di puncak pasir Palagan ti Rawing. Sanajan bener waktuna geus kaliwat tapi dewek masih kene aya kapanasaran Rawing. Oh. Puguhnya eta kuring mapanan geus teu nginget-nginget kana eta masalah lur ah. Poho we sama sekali. Poek ah. Terus aya kapanasan kumaha ieu teh maksudna teh lur? Asa can ngarti ieu teh ye. Sikap jeung caritaan si Rawing tetep tenang. Si topeng mayit netep seukeut ka si Rawing baitus nyarita. Ilaing teu kudu pura-pura teu ngarti si Rawing. Kabeneran disaksian ku Saraswati pamajikan Ilaing jeung si Banteng Wulung. Dewek anu mata kahaja datang ka dieu lantaran masih kene panasaran Rawing. Oh, panasaran kumaha ieu teh? Panasaran pikeun masihkeun ilmu saha anu leuwih punyul di antara urang duaan. Jadi waktu nu geus kaliwat anu ditangtukeun ku dewek geus kaliwat. Dina poe ieu minangka gagantina Rawing. Oh, gitu. Ya, cik kuring oge apadan geus dicaritakeun lur. Geus we kuring ngaku kana kaunggulan ilmu di dinya lur lah. Pun geus beres. Jadi urang teh geus teu kudu make izin jajaten sagarupa. Mending keneh sasalaman we ena mah terus urang ngaliwat. Urang daang jeung cobek belut. Yah, nikmat dur. Teu bisa kitu Rawing, teu bisa. Masalah ieu tetep kudu ditangtukeun ku cara izin jajaten Rawing. Mun Ilaing ngerasa jadi jago sajati, urang buktikeun sakali deui Rawing. Kahebatan ilmu urang masing-masing. Ngan aya dina kapastian saha anu leuwih unggul ilmuna Rawing. Oh, gitu. Rupa-rupa pisan si dulur mah ye. Kuring mah teu ngarasa naon teh kumaha nya lah, terus terang we lah, teu ngarasa jadi jago sajati lur. Apanan kangaranan manusia mah kumaha cipta jeung karsa mantenna. Sanajan kahayang kumaha urang apanan usik malik mah kumu anu maha suci lur. Ilaing geus cicing di tempat Rama Pamungkas mah jadi siganu erehan kieu geuning Rawing euy. Teu kudu bari jeung dakwah adu harepan jeung dewek mah euy. Pokona mah geus eueuh dipilihankeun Ilaing dina waktu ayeuna urang teruskeun ijen jajaten di antara urang duaan Rawing. Aduh, wah isi dulu. Kumaha ari topeng mayit. Bet meniku keukeuh kitu geuningan. Apanan urang masalah ku makhluk anu diciptakeun ku anu maha kawasa. Ngan saukur boga daya pangawasa. Tapi eta daya pangawasa teh lain dipake hayang ngawasa ka sasama jalma lur. Geus ngomong anu kitu patut deui Ilaing Rawing. Dewek teu butuh ku catur tanpa bukur euy. Leuwih hade buktikeun kamampuan Ilaing Rawing. Ieu tarung teh mangrupa tarung paling akhir pikeun masihkeun saha anu leuwih unggul. Jadi keur topeng mayit mah keukeuh wae ieu teh hayang ijen jajaten gitu. Kumaha mun kuring henteu purun? Nya maksud kuring teh mending kene geus we lah. Kuring mah ngaku eleh gitu. Supaya dinya tetap dijago gitu, tetap bisa gitu Rawing. Ilaing kudu narima karena ieu panangtang ti dewek. Eueuh alasan henteu purun sagarupa Rawing.
Oh, aduh, isinya kurang cibodas ku ibu-ibu ya, kurang lemang. Kumaha lamun kuring wang ngalawan lur. Nya bisi rek di Tarajang mah nya, sok we di Tarajang ari keukeuh hayang narajang mah. Si Topeng Mayit kerung. Rada bingungeun oge siga namah ningali perubahan sikap jeung caritan si Rawing anu rada beda jeung keur waktu anu katukang. Si Topeng Mayit harita nangtukeun sikapna. Manehna memang keukeuh dina tekadna hayang ngabuktikeun ku cara tarung anu paling akhir. Saha anu bakal unggul di antara manehna jeung si Rawing. Harita si Topeng Mayit kawangun pasangan. Musirkeun panetepna ka si Rawing betus nyarita. Rawing, dewek teu paduli ilaing rek kalawan jeung henteu eta mah urusan si laing. Ngan mun ilaing henteu ngalawan ngandung harti ilaing anu bakal ajal binasa ku dewek sarawing. Oh gitu. Alah ulah milan anu boga dulur. Apanan urang mah darma wawayangan gumelar deui pawangan di pawenangan teh. Jadi anu nyangking pasti papasen atawa takdir mah lain urang lur. Apanan mun hayang binasa kasasama sarua jeung mateni maehan rasa pribadi kitu lur. Montong loba ngadawa sarawing. Leuwih hade tanah hi panarjang dewek. Iya! Curelat. Cilung. Si Topeng Mayit miheulaan maju narajang. Si Rawing dina kayaan henteu ngawangun pasangan tetep tenang sigana teh. Waktu panarajang lawan datang harita si Rawing ngan saukur ngagerakeun dengan katuhuna dipake ngapendung panarajang lawan anu datang. Sawuk hiu keduk geus bangkieung. Si Topeng Mayit ngabangkieung terus ngadalik deuk kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun si Rawing tetep ajeg dina tangtunganana. Bari mansuhkeun di tangtunganana harita si Topeng Mayit kerung. Bari merhatikeun anu jadi lawan harita ngakeun ngomong sarangan. Kunaon kajadian kawas kieu ieu teh. Si Rawing ukur ngagunakeun dengan katuhuna wungkul dipake ngabenung panarajang aing. Aing anu ngabangkieung kadorong mundur ka tukang. Kakuatan talaga lapisan si Rawing kunaon bet jadi leuwih hebat seperti kitunya. Ngimpi kitu aing teh teh. Tapi jelas ye kenyataan. Si Rawing teu ngagunakeun ilmu silat deui. Ngagunakeun ilmu naon si Rawingnya? Aing jadi bingung ye. Aing jadi beuki penasaran. Si Topeng Mayit ngawangun di pasangan pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Ai, Rawing. Kangaranan tarung ulah ngan saukur cicing di tempat Rawing. Gunakeun kemampuan ilmu silat si laing Rawing. Tarung secara jago sajati Rawing. Nya cek kuring oge teu rumah saja di jago sajati da kuring mah lur. Silat mah geus teu bisa, mun silaturahmi mah geus jadi kewajiban kuring eta teh lur. Ngeulah geuning ku silaturahmi mah ieu diriung ku urang Lembang. Alah loba dulu loba baraya ngeunah hirup teh lur. Ya, montong ngomong ka mana kalap sia. Tanah ieu. Hiat. Curelat. Cilung. Si Topeng Mayit maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Rek ngarah kana sasaran nyata kalemahan anggota badan lawan. Datangna panarajang si Topeng Mayit anu leungeunna pilikeun ti dina tata gerak anu cepet harita tetep bisa dipendung ku leungeun si Rawing anu ngan ngagunakeun leungeun katuhuna wungkul. Hiuk sawuk keduk geus. Setan. Si Topeng Mayit ngagerok kaget bari nahan ka nyeri. Sabab manehna ngabangkieung deui bae kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun si Rawing tetep ajeg dina tangtunganana. Si Topeng Mayit tancang mancuhkeun di tangtunganna bari ngaturing hapanapasna. Bari musirkeun perhatianna ka si Rawing harita si Topeng Mayit ngomong deui di jero hatena. Edan. Sakabeh tata gerak panarajang sapasang leungeun aing bisa dipenung ku si Rawing. Saukur ngagunakeun leungeun sabelah, leungeun anu katuh wungkul. Kakuatan talaga lapisan si Rawing kunaon je leuwih hebat ye.
ningali kana kaya seperti kieu mah eueuh deui cara aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas sagala pangrawat jagat. Saraswati jeung si Banteng Wulung anu ngabandungan kana kejadian anu lumangsung. Harita pada karagetkeun ningali kamampuan si Rawing anu ngabendung panarajang si Topeng Mayit ngan saukur ngagunakeun dengan anu beulah katuh wungkul. Harita si Topeng Mayit geus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas sagala pangruwat jagat. Sabab hayang bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Sedengkeun si Rawing geus ngartikana karapna si Topeng Mayit anu bakal ngagunakeun kakuatan jurus pamungkasna. Si Rawing harita nyedakepkeun sapasang leungeunna bari neuteup ka si Topeng Mayit. Sedengkeun si Topeng Mayit geus sayaga diri pikeun maju naragang ngagunakeun jurus pamungkasna sagara pangruwat jagat. Neuteup seukeut ka si Rawing harita si Topeng Mayit terus nyarita. Rawing, dewek bakal ngagunakeun jurus pamungkas pikeun mungkas lumakuna ieu tarung deul. Dewek atawa si laing anu bakal rubuh kasoran eleh jajaten Rawing. Dina ieu tarung kudu aya kapastian saha elmuna anu leuwih unggul. Anu matak ilaing saega diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkas Rawing. Kuring mah teu boga niat hayang ngarubuhkeun Nur. Komo mun ngabinasa ka sasama mah. Anu matak tulus pamungkas kuring mah apanan taya di kajabat ti kasadaran pikir jeung karancagean hate gitu. Jadi kuring mah teu sieun teu wani. Teu sieun da mungguh urang teh pada makhluk ciptaan anu maha tunggal. Anu pangawasa jeung pangarsa tunggal aya di setiap manusia. Teu wani da kuring teu boga niat deuleu ka komo munandasa tulur. Da kuduna oge jeung papada manusia mah apanan silih pika welas, pika asih, pika heman, pika nyaah kitu lur. Ya, teu kudu nyaitakeun anu kitu patut Sarawing. Anu jelas dewek bakal maju naraca ngagunakeun jurus pamungkas deuleu sia. Oh, mangga teulang ku ngatuh bami kitu mah. Mun ilaing henteu ngalawan eta salah ilaing Sarawing. Jurus pamungkas sagala pangruwat jagat. Heat! Surela sileng. Si Topeng Mayit harita maju narajang. Sedengkeun si Rawing bari sidakep harita meuremkeun panonna. Kajadian anu lumangsung ngagetkeun anu harita ngabandungan kitu deui si Topeng Mayit. Sababadana anu keur ngalayah henteu napakana lemari ngabedol sapasang sukuna si Topeng Mayit. Ngajadikeun si Topeng Mayit jadi napak kana taneuh. Beuki nambahan kakagetna si Topeng Mayit waktu aya geteran kakuatan anu ngajadikeun sakujur badana ngageleter. Si Topeng Mayit nyobaan ngalawan eta geteran kakuatan anu ngageterkeun sakujur badana. Kakuatan lah, naon ceri si Rawing teh. Kunaon sakujur badan dewek jadi ngagalter kieu Rawing. Kunaon bisa seperti kieu Rawing. Rawing. Upaya si Topeng Mayit nyimbangan geteran kakuatan anu ngageterkeun kana sakujur badana harita tatap taya hasilna. Geteran kakuatan anu ngageterkeun sakujur badan si Topeng Mayit beuki tambah kuat. Kajadian saterusna si Topeng Mayit geus teu bisa nahan waktu sapasang sukuna terus ngudupruk deku. Kudupruk. Si Topeng Mayit ngagerok kaget bari terus ngudupruk deku dina kayaan leuleus taya tangan panguasa lir upama anu kapupul bayu. Kesang masihan sakujur badan si Topeng Mayit. Kajadian anu tumiba ka dirina meh henteu bisa dipercaya. Si Topeng Mayit ngarahuh dina jero hatena bari ngomong sorangan. Kakuatan ilmu naon nu digunakeun ku si Rawing teh nya? Aing jadi ngulupruk deku kawas kieu ye. Dina kayaan leuleus taya tangan pangawasa
Aing benar-benar ternyangka si Rawing boga kemampuan seperti kieu. Padahal si Rawing tengah gunakan gerakan naon-naon waktu ditarajang ku aing. Aneh. Tengah arti si Rawing jadi boga kekuatan ilmu seperti kieu. Nilai karena ieu kaayaan sigana si Rawing bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu si Dewa Nista. Si Rawing bentak terus merhatikan kayaan si Topeng Mayit anu deku bari dina kayaan taya tangan pangawasa. Harita si Rawing datang nyampeurkeun ka lebah si Topeng Mayit. Sanggeusna deukeut samemeh si Rawing nyarita, si Topeng Mayit geus miheulaan ngomong. Rawing, dewek dikumahakeun jadi kawas kieu kayaan dewek Rawing. Jadi ngudupruk deku dina kayaan leuleus taya tangan pangawasa Rawing. Dikumahakeun dewek. Ilmu naon digunakeun ku ilaing Rawing? Nya eta mah geus kitu we dikeresakeunana lur. Kapanan ka Bandungan ku kidulur oge kuring mah teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Kituna teh sabab kuring teu boga tekad goreng kasasama lur. Si Topeng Mayit geus teu wani dinembongkeun sikap jeung caritan anu sombong. Sabab geus kabuktian si Rawing mibanda tahapan ajen pangarti anu leuwih punjul. Kuring kakara ayeuna ngalaman kayaan anu seperti kieu Rawing. Sacara jujur kuring kudu ngaku anjeun mibanda tahapan ajen pangarti anu leuwih punjul Rawing. Tapi kuring jadi bingung. Kumaha carana sangkan kayaan kuring teh ulah saperti kieu Rawing. Saraswati jeung si Banteng Wulung harita daratang nyampeurkeun. Sanggeusna deukeut harita Saraswati nyarita ditujukeun ka Saraswati. Topeng Mayit, geus kajadian seperti kieu mah anjeun geus meulang ngarasa dipanasaran beunanya. Anu jelas Kang Rawing salaki kuring teu boga karep hayang nandasa ka sasama. Mun sekejem telenges anjeun bisa wae ditandasa. Mudah-mudahan ieu kajadian teh sing ngahudang rasa kasadaran anjeun. Nya bener Saraswati. Kuring sadar ayeuna mah geus teu penasaran deui Saraswati. Sabab geus kabuktian tahapan ajen pangarti salaki Saraswati nyata leuwih punjul. Tapi ieu kayaan kuring kumaha ieu Rawing? Golongan Rawing. Maksudna hayang bisa pulih deui eta kitu lur. Nya eta mah tinggal balik ka diri sorangan. Bersihkeun we hati jeung pikiran. Ulah kapanguruhan ku nafsu hasud nya teu leka ka sasama kitu lur. Papanan lantaran pangaruh tina eta nafsu anu matak ayeuna jadi saperti kitu oge. Tekadkeun we dina hate lur. Lampah anu geus sidik salah teh ulah rek dilakukeun deui. Wah. Maneh geus waktuna mudu ngeling satopeng mayitan, urang ngajar jangkar kehen. Ulah nganggapan mungsuh wae ka ngawing-ngawing. Mudu sangdar sia ngulah ngarek sompongan deui ngangrasa mangjagona sia. Coba ngayeuna ngeungeus kangayan saperti itu mah maneh henteu bisa neon-neon. Ngasok sengkatan sia nangtungan lamun bisa disembah ku urang mah satopeng mayitan. Coba nangtungan sia. Si Topeng Mayit netep dikasih Rawing bari terus nyarita. Rawing, pulihkeun deui we ieu kayaan kuring teh Rawing. Kuring janji bakal semua rek milampah di anu salah Rawing. Batpiraku kayaan kuring kudu sairana saperti kieu mah. Pulihkeun kayaan kuring Rawing. Si Rawing ngadeuketan ka si Topeng Mayit. Saterusna dampaleungeun si Rawing nepak tak-tak beulah kenca si Topeng Mayit lalaunan bari nyarita. Ku keresa jeung pangresana anu kagungan daya pangawasa. Pulih deui lur. Saliwat masih anu heureuy si Rawing teh.
tapi kajadianana matak aneh jeung ngagetkeun si topeng mayit anu sapada harita pulih di tanagana. Si topeng mayit cengkat nangtung ngarengkuhkeun badana ka hareup nyembah hareupeun dada. Neuteup ka si Rawing terus nyarita. Kuring nganuhunkeun kana kajemaran hate anjeun Rawing. Ningali kana ieu kanyataan, kuring jadi boga pamikiran. Anjeun bakal bisa ngabebaskeun ayu manganti Rawing. Saraswati ngadenge si topeng mayit nyebutkeun ayu manganti, jadi terus inget deui kana caritaan si topeng mayit anu ngabejaan ngeunaan ayu manganti. Harita Saraswati terus nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Anjeun kusi nyarita ka kuring topeng mayit. Ngeunaan kayan ayu manganti. Jelaskeun ka kuring topeng mayit. Nah bener ayu manganti teh aya di tempatna si Dewanista, si Dewanis. Saha sebenarnya eta si Dewanis teh? Sok jelaskeun ka kuring. Saraswati, ayu manganti ayeuna teh aya di tempatna si Dewanista, lain Dewanis. Eta si Dewanista teh sabenerna mah guru kuring Saraswati. Tapi lantaran kuring hayang nulungan ngabebaskeun ayu manganti, akhirna si Dewanista mutuskeun hubungan antara guru jeung murid. Sabab kuring dianggap lancang wani ngalawan anu jadi guru. Si topeng mayit eureun heula nyaritana. Netep ka si Rawing terus cerita deui. Sataina mah kuring boga karep hayang ngajakan anjeun Rawing. Kitu nate sanggeusna mea rasa kapanasaran ngeunaan saha nu leuwih unggul elmuna di antara urang duaan. Tapi dumasar kana kaayaan ayeuna kuring percaya anjeun bakal bisa ngabebaskeun ayu manganti Rawing. Ngeunaan ayu manganti mah apanan kuring ge geus nyarita ka Saraswati lur. Eta mah memang urusanana bagan kuring. Oh, kan we geus teu kudu milu dimikiran ngeunaan ayu manganti mah lur. Anu penting tina ieu kajadian topeng mayit ulah rek nyieun deui rasa dendam ka kuring. Malah leuwih hade mun urang bisa terus duduluran lur. Si topeng mayit ngawangun sembah di hareupeun dadana bari nyarita. Suka jeung bagja sarta katarima ku akang eta caritaan ti Ayi Rawing teh. Nyada sanajan can boga keluarga akang teh. Tapi da ari umur masa luhureun akang teh. Sabab Nyai Windu Apsari guruna ayu manganti teh marupa awewe anu boga hubungan kacinta jeung akang. Dina waktu keur masih keneh jajaka jeung wanoja. Akang nganuhunkeun ka Ayi Rawing kitu deui ka Saraswati jeung Anteng. Mun ti mimiti poe ieu urang jadi dulur ngeunaan sagarupana kaayaan akang. Geus dijelaskeun ka ayu manganti mah. Jadi ngaran akang anu sabdana mah Radite Ayi Rawing. Nya sarua we awing ge nganuhunkeun ari sikep jeung dite saperti kitu mah. Malah awing jeung Raswati sakulawarga kacidang nganuhunkeunana aya ku perhatian sarta bantuan ti Kang Dite ka ayu manganti. Ngeunaan masalah eta mah memang geus ditekan akang. Kudu ngabantu sarta nulungan ayu manganti muridna Nyai Windu Apsari. Anu ayeuna ngan kali tinggal ngaranna panjang lebarna mengeunaan dari akang mangkewe tanyakeun ka ayu manganti. Anu matak harapan akang mah taya di kajabat Ayi Rawing teh kudu bisa ngabebaskeun ayu manganti. Apanan tadi geus dijelaskeun ku awing ngeunaan ayu manganti mah Kang Dite. Dah ayeuna mah lantaran urang geus jadi dulur ieu. Buat pira aku ngalobrol di luar kawas ieu. Teu paruguh atuh Kang Dite ah. Keun heula engke akang haja di ka dieu Yi. Ngeunaan ngobrol anu panjang lebar mah. Jadi kieu ena mah yeuh. Lantaran urang geus jadi dulur Yi, akang rek langsung we nawarkeun diri. Naon sakirana anu bisa dibantu ku akang dina waktu ayeuna Yi. Si Rawing ngareret ka Saraswati. Nu direret surti harita terus nyarita ka si topeng mayit alias Radite.
upami kitu maki we atukang dite kumaha saupamina masihan wartos kanu aya di lemur abdi mohon di kampung kahuripan di ditu teh aya Bah Madun sareng Manggali anu aya di rorompok teh pangwartoskeun we abdi sareng Kang Anteng teh acan warta tiasa wangsul ka lemur margi masih kene non teh kapentingan anu sanes kitu ge upami Kang dikte non teh kersa ngabantos ka abdi. Aduh Kang tuwe akang bakal ngabantu apan urang geus jadi dulur ayeuna mah nya bener henteu teh. Wah ngenyaan henteu sangkaan Anteng ayeuna mah jang diduluran ngejeng si topeng mayitan teh ngalias Kang ditean nyukur pisang keur nganteng mah ngang rasa suka karena hatena ngoge jadi Kang ditean teh lamunan ngintu mah ngarek nus kalemburan bejaan Bah Madunan ngejeng si Manggalian ngatunya bener akang rek langsung ayeuna we ka kampung kahuripan suka kan hati akang na oge ieu Rawing sabab akang bener-bener geus di aku dulur anu matak di bade pancen kudu ngabejaan nu lemur oge. Ya nuhun we ari sikap Kang di teh saperti kitu mah jadi moal waka ayeuna ieu teh ngobrol bari ngaliwat teh terus combek belut engke di we ieu Rawing jadi akang terek terus pamit we hampura mun saila ieu akang boga kasalahan ka ieu Rawing sakulawarga akang rek miang ayeuna we ka kampung kahuripan teh si topeng mayit alias Radite geus teu bisa dicandet harita terus pamitan ini tinggalkeun eta patempatan sedengkeun si Rawing jeung Saraswati katut si Banteng Wulung harita maluru asup ka jero imah tunda anu kacarita